Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa kaum dan sadaya, patepang deui sareng abdi Ki Jebo dina acara dongeng enteng pangbebrahmana. Mugia tiasa ngahibur sareng mugia para wargi sadaya aya dina ganjar kawilujengan. Dina dinten ayeuna abdi bade ngalanjutkeun cariyos Silam Sijan anu sore kamari tos mulai dipedar dilajeng poe ayeuna. Mangga ngaturkeun mugia katampi ku sadayana. Sapratas lagrag tina tangkal kalapa Silam Sijan geus teu ara deui luman lamun manehna leuwih segut dina digawe. Ayeuna Silam Sijan dipercaya mola sawah si Abah. Tiap usum panen sawah nu dipola ku Silam Sijan hasilna mucekil, bisa nyukupan segala bukutu dapur Neng Uti. Ngan ngaran-ngaran kehidupan pasti aya we dodo jajeng cocobana. Dina usum panen tahun ayeuna pepelakan para Silam Sijan teu sesuai jeung nu diharap. Sawah Silam Sijan diserang hama beurit, pepelakan teu aya nu bisa kaalap pisan. Silam Sijan ngan saukur bisa ngurut dada, bari bingung teu manggih tungtung sabab kebutuhan sapopoe mah tangtuna terus berjalan teu bisa dibere tempo. Komo nu ngaran-ngaran setoran Bapak Kolot mah teu bisa ditempona. Telat sapoe oge pamantri norojo ka imah. Dina hiji sore si Abang ngagegero Silam Sijan. Lam Sijan ka dieu heula sakedeung jam. Muhun Abah, cek Silam Sijan bari nyampekeun si Abah. Lam Sijan, Abah paham maneh tang tuker bari ngung ku kaayaan ayeuna. Sing sabarnya jang, da urang mah manusia ngan saukur bisa ikhtiar, nu nangtukeun mah angin Gusti Allah. Muhun Abah, abdi ge tetep sabar jeung tawakal. Mudah-mudahan Gusti maringan jalan kangge abdi, tembal Silam Sijan. Ayeuna mah kieu bae jang, kumaha anu maneh sementara miluh heula gawe ka Jakarta dina bangunan. Ke Abah telepon si Mandor Maman, Abah rek nitipkeun maneh sina milu gawe mah naon we nu penting mah halal jeung kapedagu tenaga maneh. Daek teu maneh kira-kirana? Daek Abah, nu penting mah bebeunangan. Kan bulan hareup si Karnaun adi abdi bade ngawinkeun, abdi kakirim jodang. Mulangna ti mana bah mun abdi can aya pemasukan malnya nu ngirim jodang ku abdi di amplop kosong. Cek Silam Sijan bari mesem nya geus urang telepon heula si mandorna. Cek si Abah bari ngaduk saku calanana gorehel HP nu kieu tipe jadul genep 25 hiji. Si Abah neangan kontak nomor si mandor tina HP manehna tuluy bae telepon. Halo Dor, iya Abah. Cek si Abah mimitian obrolan sanggeus telepon manehna nyambung ka si Mandor Maman. Nya Bah, kumaha? Hawar-hawar si Mandor nembalan. Ieu Dor, Abah rek nitipkeun Silam Sijan, sina milu gawe di dinya. Gawe naon we hugan maneh keur aya proyek, cek si Abah. Oh, udah tenang Bah. Titip tah mangkat we si Lam Sijan, si naik travel. Kan loba tuh travel di urang. Aya travel Bapak Agung, travel Bapak Karim, travel Bapak Yosep, travel Bapak Lewu, kalian Bapak Kamul. Rek nu mana we nu kabeneran rek mangkat isukan tembal Mandor Maman. Atur nuhun ari kitu Mandor, isukan Silam Sijan kadinya. Sakala diatur nuhun, cek si Abah bari maehan panggilan HP-na. Kencangna carita isukna Silam Sijan mangkat ke Jakarta naik travel Bapak Agung anu kabeneran mangkat. Di perjalanan manehna ngabeteng we da samurung karak pisan marantau ka Jakarta. Pas sore manehna tepi ka pagawean si Mandor. Si Mandor geus nungguan. Terus we diajak ka warung si Ece. Silam Sijan di tadahar bareng sareng ngopi. Geus beres dahar jeung ngopi, si Mandor nyarita ka Silam Sijan. Lam Sijan, isukan maneh mulai gawe kabeneran aya pagawean ngagali Cipiteng di perumahan. Ku sabab nu sajen geus aya pagawean masing-masing wayahna maneh sorangan.
Spiteng teh jeung wadah kadut teh Dor, cek silam si Jan nanya. Jeung wadah kadut. Ngan imah jelmana main tarada jero sekitar 5 meteran. Teu penting, teu naon nu penting mah dibayar. Jawab si mandor lain gitu. Siap Dor, cek si Lam si Jan. Isukna si Lam si Jan dianteur ka jelema anu menta digali spitengna. Ngaranna Pajampang, asli urang Betawi. Geus nepi kan dituju, si mandor nyarita ka Pajampang. Pak, ini orang yang mau gali spiteng yang Bapak minta kemarin. Pajampang nembalan, oke Dor, langsung aja. Ini lokasi kerjanya. Bari manehna nunjuk tempat keur digali spiteng, lokasina aya tukang imah. Si Lam si Jan mulai ngamitian ngagali. Ari si mandor mah pamitan heula darek ngarahkeun nu gawe di tempat sejen. Pajampang oge ngaleos. Ngan sama ngaleos manehna ngomong ka si Lam si Jan. Kang, kalau capek gali spitengnya nanti istirahat dulu aja, santai aja. Si Lam si Jan tengah jawab dengan ukur unggut-unggutan. Sangger hampir setengah poe, Pajampang nyamperkeun si Lam si Jan. Kontrol sakalian rek disuruh dahar beurang. Kang, makan dulu. Taraje, jawab si Lam si Jan ti jero spiteng. Oh, oke. Cek Pajampang bari ngalios asup deui ka jero imah. Ngendek sajam Pajampang balik deui ka tempat si Lam si Jan digawe. Kang, udah istirahat dulu, makan dulu. Si Lam si Jan ngajawab deui, taraje Pak, taraje. Pajampang ngajawab, oh ya udah. Bari ngalios Pajampang ngegerentes dina jero hatena. Bener-bener ini orang bagus lihat kerjanya. Gak salah si mandor ngasih orang. Ditawarin makan, gak mau kalau belum beres. Selang sajam Pajampang nyamperkeun deui si Lam si Jan. Kang, ayo. Udah jangan diterusin, istirahat dulu. Repeh urang nembalan. Pajampang reuwas. Terus nempok ka jero spiteng. Kasampak si Lam si Jan geus ngagoler pingsan. Atuh Pajampang beuki reuwas, tuluy telepon si mandor. Teu lila si mandor datang. Babarengan jeung Pajampang si mandor ngangkat si Lam si Jan ti jero spiteng. Sang sadar si Lam si Jan ditanya ku pemandor. Ari kumaneh kunaon Lam si Jan? Uing usureun Dor, euleus can dahar can nginum, tembal si Lam si Jan. Lah emang gak dikasih makan Pak? Cek si mandor bari ngageret kepala Pajampang. Pajampang nimbalan. Lah gua udah tawarin sampai 3 kali Dor. Dia jawab, tar aja. Ya udah gua tinggalin. Si mandor ngareret deui ka si Lam si Jan. Bener gitu Jan? Urang teh geus minta taraje Dor, hayang naik ka luhur. Tapi mun urang ngomong taraje, bapak itu ngaleos. Urang ngomong taraje, bapak itu ngaleos. Atuh si mandor teu kuat kunahan suringa barakata manehna. Aduh, iya urang nu sebut teu nyambung teh. Terus si mandor ngomong ka Pak Jampang, Pak Jampang, maksud orang saya teh taraje itu tangga, Pak, buat naik ke atas. Lain gitu Lam si Jan, bener Dor, urang jeung naik ka luhur. Atuh Pak Jampang oge sering barakata. Kirain gua itu ntar aja Dor. Aduh, udah maafin gua. Orang sama-sama gak ngerti bahasa. Sekali lagi gua minta maaf Dor. Lam si Jan, gua minta maaf. Cek Pajampang. Ku sabab Pajampang oge jalma darmawan jeung jalma bager. Upah si Lam si Jan ditambahan 3 kali lipat. Tah sakitu palawargi sadaya carita dina poe ayeuna. Mudah
Mudah-mudahan jadi hiburan kangge urang sadaya. Sakali deui minta pangampura bisi aya nu kasebut nami kasebat tempat ieu mangan ukur carita dialus-alus akan payus direka-reka malar siga eueuh maksud jeung tujuanna naon ngan saukur hiburan. Mangga abdi pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.